Allah. Oh, 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 oh. Samia pang-pang sekar mekar inggalih Andele si Pandan Arum, si Pandan Arum. Banglus lampakipun ieu Dewi Srikani ngahaturanan linggih Semar Badranaya Astra Jingga Dawala leres wirih aya hal-hal anu bade didugikeun Kakang Semar Ulan mangga dihaturanan linggih mangga ala lajrih teuing ujang Kulan leres wah disauran ku Gusti Srikani. Allah. Oh, 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 bangsa hiji bangsa sareng seni budayana dan seni budaya urang sami mumulena ngahaturkeun semah baktos nuhun Kakang Semar mangga linggih mangga Sedangkan dia siasta jika sidawala sakalian. Oh mangga sok seueur heureuy. Keun bae. Sae. Kadieu cenah geuning jang. Oh mangga. Aya Widi deuleu ieu. Urang sauran.
Akang. Euy. Itu di sauran ku Gusti istri kurang. Aya naon euy tara-tara Gusti istri euy. Duka teuing aya kaperyogianna ka Akang meureun. Hah? Aya kaperyogianna meureun kurang. Semua kapihatur syur. Nuhun cepot. Cager maneh. Aya hibar lagi. Nah atuh sakalian inung maneh di bawah. Ah. Tanya kitu teh cenah teh da parantos cur-curan hujan. Nuhun. Kumbiang teh nuju eta we kulan. Pada Malawija deui. Pada Malawija deui di teh sisin. Merak paria. Abdi oge da namanya sapotong anu sakotak teh anu gadean teh geuning. Anu gadean kaula sumuhun kulan. Jang. Pan dunungan anu ngagade nama dewek nu ngagarapna. Oh, kitu we lah. Aing ngeunahna teh euy dina hasilna pek we cenah bawa kabeh kitu. Lain teh disetorekeun ge teu nanaon ka dunungan mah. Oh, kitu dunungan nu ngagade dewek nu ngajual. Kan bae kumaha we usaha mah gitu kan. Semah kapihatur kulan. Nuhun dawala. Si gareng teu milu. Henteu kulan. Nuju eta ngiangkeun jaat ka pasar pun adi teh. Sareng bonde. Teu nanaon syukur atuh syukur sumuhun. Duh, ala lajrih ya abdi. Tong era-era dawala. Aya naon ye euy? Tah kumaha engke we atuh. Poe teuing rek dibere modal. Tah eta sakalian euy. Gusti istri pada bager. Naon? Urang sakalian minta modal. Kan dari kajuragan istri kudu jujur, kudu bayar. Lain siling teh hayang dagang HP. Heeh, tah urang sakalian minta modal ayeuna. Kan kade pulangkeun di modal teh. Dagang HP, dileupi HP-keun ka si Oden. Alah. Lain daun awi Pencabarem di lain bagja diri bagja dengan di bageran. kumapapa Kahujan kumaha nulunganana kaedana duh Panji Sidik Ucap lampan utagungah pada langkan Cisolo dijauhkan ku dirinya coba neng neni dijauhkan Pak Haji Nurdin ku dirinya Ida buka pintu Babeh datang geus datang babe Haji Dadang cu dararata Bebendon pasti tumiba Pak Haji Agus Yoban Bebendon pasti tumiba cai kopi bubar tunuh kopi tunuh Ada angan era ku Pak Haji Sidik ayah Pak Haji Sidik Tata Gusti nu cinta Pak Haji Bahro jeung Abah Rona aya neni Tara ngoretkeun
Haji Oka. Mulai Aya. Palurah acun aya. Tara lepas sakar nanging ka istri pribadi Pak Kumet Pak Usman dibikeun lain Prapta kadya wangunan rene kadya lengeran Prapta kadya wangunan rene kadya lengeran kadya Dewi Srikani garwa Arjuna anu kadua ngahaturanan lingi Semar Astra Jingga sareng Dawala nyaeta di ieu Madukara Doh, Leres. Guniraha ngandika Kakang Semar Aduh aya anakmu. Amuing Ujang. anu tara-tara tisasari Gusti istri ngahaturanan linggih unyuk sumanganun ala lajrih jisim abdi teh aya pikeresaeun naon kula tansah diajeng-ajeng leuwas jisim abdi teh ieu teh nun aya pikeresaeun naon Ujang Abdi teh kulan ieu teh duh datang tos akang. mulihan anu huluwotan teh mah kulan gadean teh sieun mah sapotong dipacuna teh da atos cur-curan hujan gitu kulan aya panyaur si pangangkir teh ti Gusti istri teh naon kulan tansah diajeng-ajeng kulan ieu teh aduh tobat teh Kakang Semar